aya jami getol ka masjid, getol ka pangaosan masyarakat lat ngerasa bangga jadi ahli majelis taklim. Eta jeung tatanggana mah kalah ka goreng-goreng ka tatangga. Tiap tatangga teh mun teu sarua jeung manehna musyrik sia. Kabelah dina bid'ah. Ya teh. Nah, ahli pangaosan saya sok kamu musyrik-musyrikeun. Nah, ahli pangaosan sok bidah-bidahkeun. Padahal eta teh naon umat Islam. Sadayana kapungkur mah para wali anu Islam teh anu musyrik teh diislamkeun. Ari aya zaman ayeuna mah anu Islam teh dimusyrikeun pan aneh. Anu kapungkur nu musyrik diislamkeun, anu ayeuna mah anu muslim teh no dimusyrikeun pan teu nyambung. Ajaran ti mana? Anu ngamusyrikeun teu aya teu kenging papada urang mah teu kenging ngamusyrikeun papada jalmi anu Islam deui. Nah, nemawi sing seueur amal teh atuh di diah bisi teu kapenak pahala dieu sugan we nu ieu. Engke teh aya pantona, panto saum, panto zakat, panto salat, panto sedekah, panto bageun ka tatangga, panto hungkul amal saleh teh. Ibu rek di mana lebetna? Koma ibu we. Bisi teu ditarima salat anu sugan dina puasa. Puasa diterima anu sugan dina sedekah. Sedekah teu ditampi sugan dina maca Quran. Maca Quran teu ditampi sugan amal ieu. Pan aya kemungkinan tiasa lebet. Gitu mata kadaseur amal saleh. Engke teh di alam barzah jami anu bakal ditampi ku Gusti Allah di alam barzahna nyata jami nu seueur amalna. Amal ritual, amal